iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Dina Al-Qur'an juz amma aya surat Al-Mutaffifin. Ieu surat Al-Mutaffifin teh sok disebat oge ku surat At-Tatfif. Hartosna teh Al-Mutaffifin teh jalma-jalma anu curang. Upami At-Tatfif hartosna teh curang. Janten dina Al-Qur'an aya surat Al-Mutaffifin. Hartosna teh naon cenah? Jalma-jalma anu curang. Atanapi ieu surat Al-Mutaffifin teh sok disebat surat At-Tatfif, hartosna curang. Ieu surat Al-Mutaffifin teh ku Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi baena Makkah wal Madinah. Antara Mekah sinareng Madinah. Fi muhajaratihi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati. Ieu surat Al-Mutaffifin ku Allah dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi dina nalika Kangjeng Nabi nuju hijrah ti Mekah menuju ka mana? Ka Madinah. Nabi teh berdakwah di Mekah sabaraha tahun? 13 tahun. Saatos dakwah di Mekah 13 tahun, teras Kanjeng Nabi teh hijrah berpindah di Mekah teh menuju ka mana? Ka Madinah. Tah dina nalika Kanjeng Nabi kaluar ti kota Mekah di perjalanan menuju ke Madinah, candugi ka Madinah teh lungsur surat naon? Surat Al-Mutaffifin. Kusaha dilungsurkeunana teh melalui malaikat Jibril. Dilungsurkeun ku malaikat Jibril teh Nabi nuju hijrah ka Madinah. Nah, dugi we caritana teh Kanjeng Nabi teh ka mana? Ka Madinah. Kanjeng Nabi dakwah di Madinah sabaraha tahun? 10 tahun. Janten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban tugas sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah sadayana selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kanjeng Nabi teh sakedapnya cek urang. Tapi ajaran agama Islamna menyebar ke seluruh alam dunia. Bahkan Kanjeng Nabi teh nomor hiji anu paling berpengaruh sadunia. Sabab Nabi Muhammad mah teu aya hiji zaman anu teu disebatkeun Nabi Muhammad. Setiap zaman bade zaman dulu atanapi jadul atanapi zaman sekarang atawa zaman now tetep weh Nabi Muhammad mah disebut-sebut. Di zaman can aya listrik, teu acan aya mobil, teu acan aya kendaraan bermotor, Nabi Muhammad mah disebat-sebat.
Ayeuna zaman tos aya listrik, tos aya kendaraan bermotor, anger Nabi Muhammad mah dinaon-naon disebat sebat. Ari urang mah atawa salianti Nabi Muhammad mah geus maot mah geus eueuh nu nyebut kitu tah. Mata kasaurana teh Kanjeng Nabi Muhammad teh tokoh anu paling berpengaruh nomor kahiji sa alam dunya. Tah urang kembali kana anu bade diterangkeun. Kangjeng Nabi teh hijrah di Madinah. Di tengah perjalanan lungsur surat Al-Mutaffifin, hartosna jalma-jalma anu curang. Tah sadayana ieu surat Al-Mutaffifin teh 36 ayat. Upami kalimatna aya 188 kalimat, upami hurufna aya 780 huruf. Ayat anu kahiji, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun ari kacilakaan. Lil mutaffifina eta tetep pikeun jalma-jalma anu curang. Tegasna mah wel teh kacida disiksana jalma-jalma anu naon anu curang. Curang dina naon cenah ogenan? Curang pil mikyali dina naker, wal mizani jeung curang dina naon dina nimbang, bisaiil qalili ku perkara anu saeutik, ala sabilil khufyati netepan kana jalan susulum putan. Saur Allah, jalma-jalma anu curang dina naon dina naker, jalma-jalma anu curang dina naon dina nimbang, curang teh barina susulum putan da ari ngahaja tetegrakan mah teu wanieun da sieunun atawa isineun. Tah jalma anu curang dina nimbang dina naker, saur Allah teh well. Naon cenah? Well. Naon ari well teh? Kacida cilakana atawa kacida disiksa, berarti ulah curang teh. Matak disebutkeun bakal kacida disiksa na, bakal kacida cilaka na jalma anu curang, berarti curang teh ulah. Matak diancam bakal cilaka oge. Margi dina muamalah, baik itu jual beli dan lain sebagainya. Dina jual beli weh contona moal leupas tina naker atawa tina nimbang atawa tina ngukur ukuran panjang nya. Sok lamun jual beli pasti weh lamun teu naker nimbang, lamun teu naker jeung nimbang ngukur. Contoh meser beas aya anu ditaker ku kobok, aya deui anu ditimbang ku kilo di urang mah. Contoh deui upami meser kabel. Meser kabel sabaraha meter cek anu bade ngical teh, cek anu bade meser teh 15 meter tuh.
dina jual beli mah moal leupas tina nakar ngitung nimbang jeung ngukurnya. Tah saur Allah saha anu cilaka teh jalma anu curang dina ngukur, dina nakar, dina nimbang. Curangna teh ala sabilil hupyati barina netepan kana jalan susulum putan. Diriwayatkeun cenah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumping ka mana? Ka Madinah. Teras harita teh penduduk Madinah teh pas sumping Kanjeng Nabi, pas namean sumping Kanjeng Nabi ka Madinah, penduduk Madinah teh termasuk pangdolim-dolimna dina nakar jeung nimbang harita teh. Nah, kulantaran penduduk Madinah teh kararitu nya sok curang we lah dina nimbang, dina nakar, dina ngukur. Maka Allah teh ngawartosan ka Kanjeng Nabi nyaeta ku ngalungsurkeun surat Al-Mutaffifin. Cilaka jalma-jalma anu curang dina nakar jeung nimbang. Nah, sabada lungsur surat Al-Mutaffifin maka penduduk Madinah ayeuna mah tiba heula ti saprak lungsur surat Al-Mutaffifin dugi ka ayeuna cenah penduduk Madinah teh sae dina ngilona, dina nakarna jeung dina nimbangna ayeuna mah cenah. Saterasna saur Allah dina ayat kadua, alladzina idza qatalu 'alan nasi yastaupun. Kapan dina ayat hiji teh Allah teh ngajelaskeun wailul lil mutaffifin. Hartosna teh cilaka jalma-jalma anu naon? Anu curang. Nah, eta ayat hiji. Teras dina ayat 2 surat Al-Mutaffifin Allah ngajelaskeun nu curang kumaha anu cilaka teh. Nah, dina ayat 2 Allah ngajelaskeun jalma anu cilaka, anu curang, anu bakal cilaka teh nyaeta alladzina jalma-jalma anu kumaha nu curang nu cilaka teh idak talu di mana-mana narima takran jalma-jalma alan nasi ti jalma-jalma alana bimakna min matak logatna ti jalma-jalma yastaupuna tasok ngaleuwihan maksudna mah itu jalma-jalma. Cek dina ayat kadua jalma anu curang anu kacida bakal cilaka teh nyaeta jalma-jalma anu narima takran. Terang narima takran, bapak-bapak semua yang ada di sini. Jalma-jalma anu narima takaran. Naon narima takaran teh? Narima takaran teh berarti pembeli nya. Da ari penjual mah henteu narima takaran. Paling oge nu ngajual mah anu nakerna. Abi penjual ngajual beas, bapak pembeli cike anu narima takaran beras abi atanapi bapak-bapak. Bapak tah nu dibahas dina ayat 2 anu cilaka teh pembeli di dieu mah lain penjual.
Tapi saha cenah pembeli lamun teh mah dina jual beli oge ieu teh akadna. Kumaha pembeli anu cilaka teh nya eta pembeli anu naon anu curang. Kumaha cenah ogenan pagojali pembeli anu curang teh nya eta pembeli anu curang teh anu bakal cilaka teh pembeli lamun dina naker osok ngaleuwihan barina susulumputan. Contoh beas teh ditaker ku kobok nya henteu di kilo tapi di takar ku kobok. Cek abi teh sebagai pembeli contohna teh cek abi teh kieu, mang meser beas, cek si emang penjual sabaraha kobok, cek abi teh 10 kobok, cek si penjual teh cek si emang sok sakobok na teh 5.000 misalna ngarah babari ngitung. Sok lah 5.000 10 kobok dibeli ku abi 5.000 sakobok na. Maka si emang sebagai penjual beas nakernya 10 kobok. Tah dina nalika si emang penjual beas naker 10 kobok, abi sebagai pembeli susulum putan naon milu naker. Kumaha we carana boh mengalihkan perhatian abi teh sebagai pembeli teh, mang naon itu ngaliuk si penjual teh dicokot ku abi teh sanaon sarawu. Ari si emang mah nu ngajual nya 10 naon 10 kobok masihkeun ka abi teh ngajual teh nya ku abdi teh diartosan 50.000 dah pangaosna ogen sakobok teh 5.000 padahal mah buktosna mah beas anu dicanak ku abi teh langkung 5 kobok mah. Tah abdi teh kalebet al-mutop pipin. Naudzubillahi min dalik. Naon abdi teh al-mutop pipina jalmi anu curang dina narima takeran ta orang Madinah teh kitu sameme sumping Rasul teh. Para pembeli teh kitu eta teh. Mang meser acuk sabaraha setel 5 setel dina nalika si penjual bongoh atawa ngahaja dibongohkeun nyokot sasetel. Jadi we genep setelnya nakena teh mayar manaon 5 setel. Tah pembeli nu kitu teh pembeli al-mutop pipin. Lamun zaman ayeuna mah di warung anu rame pembeli na gitu kan ya. Di warung anu rame pembeli mah ngajual bala-bala atawa gehu rame tapas asak gehu teh sorobot teh seueur anu naon anu meser torojol teh si pembeli anu naon anu curang nyokot gehu gitu tah. Saatos nyokot gehu teh mayar henteu ka nu boga warung teh menta pulang ongkoh. Cek eta si anu meuli teh, mang abi bieu duitna tadi dinya sabarahaeun mang 5.000-eun bang eta teh gehu teh. Bepulangna 5.000 da duitna 10.000 pedahal mah teu mikeun duit 10.000 teh tasarua nu kitu teh. Jalmi al mutaffifin saur Allah al mutaffifin well bakal naon cenah kacida cilakana lamun teu tobat mah eta teh. Kecuali bertobat ku Allah mah pasti dihampura, asal dihampura we ku jalma anu dicurangan nana. Lamun tobat mah kumaha dihampura ku jalma anu dicurangan teh
boh jalma anu dicuranganana ngaridokeun cek anu dicurangan teh keun we ulah sakali-kali deui dihampuralah nu geus mah eta dihampura ku anu curangan aya deui dihampura ku anu dicurangan teh kieu sok ek dihampura ku kuring asal gantian aya nu kitu kumaha nu dicuranganana we cek anu dicurangan gantian wayahna gentosan cek anu dicuranganana teh keun lah teu digantian oge eta mah dihampura berarti teu kudu ngagentosan eueuh keur ngagentosanana urang teh curang ka batur nya dolim ka batur curang ka batur dolim ka batur nagih anu dicurangan teh sok gantian eta maneh teh bareto kitu-kitu gantian heg teu aya urang teh keur ngagantian nana wayahna we kudu gantian we cek anu dicurangan teh heg urang teh teu aya keur ngagantian nana maka wayahna engke di akhirat amal hade urang dibikeun ka itu ka jalma nu dicurangan kitu nya teh kumaha lamun amal hade urang teh eueuh wayahna amal goreng anu dicurangan dibikeun ka urang tah kitu eta teh cenah matak aya jalma anu rugi teh kumaha anu rugi di akhirat teh kitu ketika manehanana boga amal hade di dunia teh sok amal hade pek teh di akhirat teh amal hadena teh dibikeun ka batur kunaon da keur di dunyana eueuh keur ngagantian jalma anu didolimi ku manehanana atuh amal hadena teh dibikeun ka nu didolimi ku manehanana eueuh we manehanana teh amal hadena teh aya nu kitu kumaha lamun teu boga amal hade di dunia na teh sok dolim ka batur ongkoh amal hade teu boga deui wayahna amal goreng anu didolimi dibikeun ka eta jalma nu dolim teh tah kitu cenah di akhirat mah nya eueuh cenah amal goreng anu didolimi teh ditamahan we siksa ku Allah teu heseun Allah mah kitu jalma anu didolimi teh eueuh dosa ieu mah misalna rek mikeun dosa naon nya ka jalma anu ngadolimna tamahan we siksaanana ku Allah mah babarieun ieu moal aya anu teu disiksa anu berbuat dosa moal aya anu teu diganjar anu berbuat taat ka Allah mah tah eta ayat kadua ayat katilu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa idza kalu jeung di mana-mana nakar tari tadi mah ida ketalu ayataan ari ayeuna mah kalu teu ayataan beda logatna teh ari dina ayat 2 mah iketalu narima takran logatna teh pembeli berarti lamun dina jual beli mah dina ayat 3 mah wa ida kalu teu ayataan maka logatna teh nakar berarti nakar mah lamun dina jual beli mah si penjual ayeuna mah nu curangna wa idza kalu jeung di mana-mana nakar itu jalma-jalma hum ka manusa awwajanu atawa nimbang jalma-jalma hum ka manusa yukhsiruna tah sok ngurangan itu jalma-jalma dina takaran jeung dina timbangan nana dina ayat katilu mah Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun jalma-jalma anu curang dina nakar lain narima takaran berarti upami dina jual beli mah si penjual ayeuna mah anu naonana anu curangna sanes si pembeli sami si penjual ogen upami berbuat curang dina penjualan nana
sami eta teh kalebet al-mutab pipin jalma-jalma anu curang anu saur Allah well bakal kacida cilaka na jalma-jalma anu curang dina nganaon dina ngajual kumaha curang dina ngajual teh curang dina nakerna misalna cek si pembeli teh meser beas 5 kobok sok ditaker we ku si pembeli teh 5 kobok ngeun dina kobokan anu hiji mah sakobokna teh naon kurang lamun diitung-itung mah sabenerna mah lain 5 kobok tapi 4 kobok satengah misalna mah ari si pembeli ngaartosan 5 kobok sanes 4 kobok satengah maka si penjual sami eta ogen kalabat al mutab pipin anu curang dina nakeran tamina teh atawa curang dina naon dina nimbang curang dina nimbang teh upami kiloanana diakalan meser beas sabaraha kilo 5 kilo pek teh can ge 5 kilo geus diakalan timbanganana can ge 5 kilo geus pas angka teh kana 5 kilo padahal bukti nama sanes 5 kilo 4 kilo satengah sami curang tekenging eta oge ngahaja eta teh ngarah terugi kitu tah kitunya dina nimbang dina naker sareng dina ngukur eta teh teu kenging curang margi saur Allah jalma-jalma anu curang dina naker atawa nimbang baik itu si penjualna atanapi si pembelina bakal cilaka saur Allah teh engke di akhirat kacida nama lamun teu kaburu tobat di dunia nah tah ku ayana hal eta pamugi urang sadayana sabada ngupingkeun sinareng sabada simkuring ngajelaskeun surat Al-Mutaffifin ayat hiji dugi ka ayat 3 ieu urang sadayana sing termasuk jalmi anu jujur sadayana saling terbuka damoalna naon iya hari naon mah hari jujur mah moalna naon kitu masing enda ieu mah kiloanana kieu kitu tah misalna teh taradi X kumaha rek ridho moal cek si pembeli teh keanelah saayana we bae lah tah lamun silih ridhoan kitu mah moal kitu da naon sababna si penjual teu aya niat hianat ka si pembeli gitu. Ari kitu mah da silih naon silih ridhoan mudah-mudahan orang sadayana sing kalebet jalmi-jalmi anu naon jalmi-jalmi anu jujur dina sagala lana henteu ngarugikeun batur henteu ngaruksak kana hak-hak anu batur margi agama Islam teh sanes hanya sekedar agama anu bangsa langit sanes hanya sekedar agama anu bangsa urusan ibadah salatna daek tahajudna daek tetapi agama Islam teh sajaba ti agama yang melangit oge agama Islam teh adalah agama yang membumi di bumi ogen agama Islam ngajarkeun kamaslahatan di bumi ogen agama Islam teh ngajarkeun jangan berbuat curang jangan berbuat kerusakan ulah ngarugikeun batur kudu ayana keterbukaan kudu ayana transparan
gitu. Dina ajaran agama Islam teh tuluy dina ajaran agama Islam teh kan Islam teh sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya Islam itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Naon ari rahmat? Rahmat teh lain penuh rahmat almarhum gitu. Rahmat teh adalah kasih sayang. Janten agama Islamah mengajarkan kasih sayang, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada ajaran caci makian, teu aya ajaran ngagogoreng batur dina agama Islam mah. Da anu sok ngagogoreng batur mah lain ajaran Islam, tapi jelema nawe anu naon teu make ajaran Islam. Sok sanajan eta jalma teh ngaku beragama naon Islam, tong nyalahkeun agama Islam. Lamun aya jelema anu ngaku beragama Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tong nyalahkeun agama Islam. Goreng cenah agama Islam teh sanes goreng agama Islam na jelema na anu mawana tah kitu. Dari ajaran Islam mah teu naon teu awon. Tah sakitu weh ti pusat mah dina ieu pangaosan pamugi sing aya naon sing aya manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal